Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng abdi Silpa Rahmadani di Breaking News. Aya kejadian sababaraha bulan kapengker banjir di Aceh Tamiang saenggeus hujan gede turun. Terus-terusan salila sababaraha jam. Cai tina walungan ngalubar ka sababaraha desa serta ngabalukarkeun imah warga jeung jalan raya kakeueum ku cai. Namutkeun informasi ti aparat setempat, sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman pikeun nyingkahan cai anu terus naik. Sajabat ti eta, kegiatan sakola jeung perdagangan sempet kaganggu ku kaayaan ieu. Petugas BPN TNI Polri jeung relawan langsung turun ka lokasi pikeun mantuan evakuasi warga sarta ngabagikeun bantuan seperti dahareun, cai bersih jeung ubar obatan. Warga oge silih bantu bebersih lingkungan jeung ngajaga kasalamatan barudak jeung lansia. Pemerintah setempat ngingetan warga supaya tetap waspada, utamana lamun hujan gede masih keneh turun, masyarakat dipenta ulah miceun runtah ka walungan supaya aliran cai henteu kaganggu serta banjir bisa dikurangan. Sakitu warta nu ku abdi didugikeun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.